Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu sareng wajib alaihi ka ieu si mukallaf aidon nya kitu deui naon aya ari payen nganyahokeun ieu si mukallaf idul imani kana pirang-pirang aqaidna iman, akidah iman. Wahia jeung ari aqaidul iman teh asifatu eta pirang-pirang sifat al wajibatu anu wajib ieu sifat lillahi taala ka Gusti Allah taala. Wa mustahiliyatu jeung pirang-pirang sifat anu mustahil alaihi ka Gusti Allah. Wa jaizu jeung sifat anu wenang pihakihi dina hakna Allah taala. Wa sifati jeung pirang-pirang sifat al wajibati anu wajib ieu sifat li rusuli ka pirang-pirang utusan Allah alaihim eta tetepikeun rusul. Para rasul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatanana. Wa mustahiliyatu jeung pirang-pirang sifat anu mustahil alaihim ka para rasul wa jaizatu jeung pirang-pirang sifat anu wenang pihak him dina hakna para rasul. Payajibu mangka wajib lillahi taala ka Gusti Allah taala naon awujudu sifat wujud wal kidamu jeung sifat kidam wa baqau jeung sifat baqo. Wa mukhalafatuhu jeung wajib nyulayaanana itu si Gusti Allah taala li jami khalqihi ka sakabeh makhlukna Allah. Wa qiyamuhu jeung ngadegna Gusti Allah taala bari mahlur Gusti Allah binafsi kalawan zatna Gusti Allah. Wa manahu sareng ari maknana ieu sifat qiyamuhu binafsi. Anahu taala sanyanyana Gusti Allah taala layap takirru eta henteu mika butuh Gusti Allah ila zatin kana hiji zat. Yakumu anu bisa ngadegeun ieu yakumu anu ngadeg ya Allah biha dina ieu zat. Wala ila maujudin jeung teu mika butuh Gusti Allah kana anu ngayakeun. Yujadu anu ngayakeun ieu maujudhu ka Gusti Allah. Bal huwa balik ta ari Gusti Allah taala bari mahlur Gusti Allah. Al maujudu eta anu ngayakeun. Al maujidu eta anu ngayakeun lil asya'a kana pirang-pirang perkara. Kulluha tegasna sakabehna ieu perkara. Yajibu wajib lahu taala ka Gusti Allah taala naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat hartina sahiji Gusti Allah. Wa manaha jeung ari maknana wahdaniyat annahu ta'ala eta sanyanyana Gusti Allah ta'ala. Lasaniyah teu aya duana lahu ka Gusti Allah fi dzatihi dina zatna wala jeung teu aya duana di Gusti Allah fi sifatihi dina pirang-pirang sifatna. Wala jeung teu aya Gusti Allah fi afalihi dina pirang-pirang padamelanana. Fa hadhihi mangkari ieu situ sifatin eta genep pirang-pirang sifat al ula anu awal. Minha anu tetep tina ieu sifat tina sawarehna pirang-pirang sifat tu sama diaranan ieu sifat nafsi sifatan nafsiyata kana ngaran sifat nafsiyah ta anu genep ieu teh ngaran sifat nafsiyah. Wahia jeung ari sifat nafsiyah teh awujudu eta sifat wujud. Wa khamsatu jeung ari anu 5 alati ari anu khamsah ba'da hadina sabadana ieu lati. Yuqalu eta diucapkeun laha pikeun ieu sifat. Sifatu salbiyatin kana ngaran sifat salbiyah. Wajibu sareng wajib lahu taala ka Gusti Allah taala aidon kalawan nya kitu di sab'u sifatin 7 pirang-pirang sifat yuqalu anu diucapkeun laha pikeun ieu sifat. Sifatul ma'ani kana ngaran sifat ma'ani. Wahia jeung ari sifat ma'ani teh al qudratu nyaeta sifat qudrat hartina kawasa. Wal irodatu jeung sifat irodat hartina ngerasakeun wal ilmu jeung sifat ilmu hartina nyaho atau uninga. Al muhitu anu apa Gusti Allah bijamil maklumati kana sakabehna pirang-pirang anu geus ka maklum. Wal hayatu jeung sifat hayat hartina jumeneng Gusti Allah. Wa samu jeung sifat sama hartina nguping Gusti Allah. Wa basaru jeung sifat basar hartosna ningali Gusti Allah. Wal kalamu jeung sifat kalam hartosna ngandika Gusti Allah. Al khali anu kosong ieu kalam Allah teh anil hurufi tina pirang-pirang huruf wal aswati jeung pirang-pirang suara wa ghairiha jeung liana ieu suara jeung huruf mimma tina buktina perkara yujadu anu aya ieu ma kalamul hawadisi dina omongan-omongan anu alanyar wa yastahilu wallahu a'lam bissawab.